Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui urang sadaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 7. Pangajaran anu salajengna urang bakal medar ngeunaan kaulinan barudak. Naon ari kaulinan barudak teh? Sarta aya naon wae rupana? Kaulinan barudak teh mangrupa kamonesan anu mindeng dilakukeun barudak dina mangsa keurineh atawa dina waktu luang. Aya kaulinan barudak anu bisa dilakukeun ku sorangan, kuduaan, atawa kulobaan. Rupa-rupa kaulinan barudak. Anu kahiji, kaulinan barudak awewe. Anu kadua, kaulinan barudak lalaki. Anu katilu, kaulinan barudak awewe jeung lalaki. Anu kaopat, kaulinan barudak nu dibarung ku kakawihan. Anu kalima, kaulinan barudak nu teu dibarung ku kakawihan. Terakhir, aya kaulinan barudak nu ngandung unsur olahraga. Kaulinan barudak awewe aya simar, bekleun, sondah, congkak, jeung anjang-anjangan. Kaulinan barudak lalaki aya gatrik, ngadu kaleci, jajangkungan, langlayangan, jeung papanggalan atawa ku urang disebut gangsing. Kaulinan barudak awewe jeung lalaki bisa galah, sapintrong, oray-orayan, ucing sumput, jeung ucing-ucingan. Kaulinan barudak nu dibarung ku kakawihan. Contona aya slepdur, cing ciripit, oray-orayan, ucang-ucang angge, jeung paciwit-ciwit lutung. Aya oge kaulinan barudak nu teu dibarung ku kakawihan. Misalna gatrik, egrang, congklak, ngadu kaleci, jeung ucing sumput. Terakhir aya kaulinan barudak anu ngandung unsur olahraga. Misalna tarik tambang, bakiak, boy-boyan, sapintrong, jeung ucing-ucingan. Di dieu aya sababaraha contoh gambar kaulinan barudak. Di SMP Negeri 44 Bandung oge sok ngayakeun kagiatan kaulinan barudak sarta lomba atawa pasang diri kaulinan. Aya tarik tambang, bakiak, bekleun, congkak, jeung sajabana. Dina slide kadua, di dieu aya contoh kaulinan barudak saperti sapintrong, balap karung, hahayaman, jeung egrang. Dina slide katilu aya contoh kaulinan barudak anu dibarung ku kakawihan saperti oray-orayan jeung slepdur. Aya oge contoh kaulinan barudak dina bentuk video. Misalna kaulinan galah.
Masih dina kagiatan kaulinan barudak di Eko Bambu. Kaulinan anu ieu disebatna kaulinan egrang atanapi jajangkungan. Anu salajengna aya kaulinan barudak anu dibarung ku kakawihan nyaeta cingciripit dilajengkeun ku surser. Tah eta mangrupa kagiatan kaulinan barudak anu dibarung ku kakawihan. Kaulinan barudak oge raket patalina jeung kakawihan. Ari kakawihan teh mangrupa karya balarea. Hartina henteu kanyahoan saha anu ngarangna. Sumebarna oge tatalepa atawa pabeja-beja. Kakawihan sok disebut kawih barudak sabab biasa dikawihkeun ku barudak. Kukituna kakawihan raket patalina jeung kaulinan barudak. Mung sakitu pedaran ngeunaan kaulinan barudak jeung kakawihan. Mugi-mugi ku ayana pedaran ieu urang nambihan elmu pangaweruh anu leuwih jembar ngeunaan kaulinan barudak jeung kakawihan. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.